ku Pak Komar. Ayeuna Pak Komar alhamdulillah parantos pensiun dipayun sebagai kepala Satpol PP Kecamatan Selawi. Ayeuna anjeunna tos purna bakti ngabaktikeun diri ayeuna di SMK Dalapa di SMA PGRI Selawi eta Pak Komar. Nah nuju Pak Komar ya ditugasi ku Kecamatan Selawi. Pak Komar kedah ngabentuk kepala desa definitif dengan cara pemilihan. Nah, jadinya pemilihan diantawisna pangarsa Pak Haji Asari, pangarsa almarhum Haji Asep Mahyudin, Pak Ibu Dede nya nah, alhamdulillah anu kenging teh ti payun teh pangarsa Pak Haji Asari nu sapriode 8 tahun, nu sapriode genep tahun, jantan 14 tahun. Ngawitan di sekresan ku pangarsa Purwa Wadarga di Panyikiran dilajengkeun ku Simkuring, tengah-tengah jabatan Simkuring nuju jantan ketua BPD di periode kedua digentos pas dugikeun ka 2014 dugikeun ka ayeuna kembali pemilihan di antawisna panginten Simkuring dengareleng sareng pun lanceut penginten alhamdulillah nu kagungan takdir kanggo ngayeukeun ngolah negara Desa Samida ditakdirkeun ku Allah nyaeta pun lanceut Pak Koko Kosasi 1 periode dugikeun ka ayeuna kadua periodena. Nah kitu pangintennya ieu mah eta weh heula lamun hoyong ngadongeng anu sakujeratna mah da Simkuring tos dibekelan dibahanan ku para sepuh nu ti payun karompok we atawa di mana lahnya malam Sabtu insyaallah urang guar carita hiji-hijina kepala desa nya ngan ulah nyaritakeun kakuranganana nu jelas mah urang syukur ka Allah hakikatna syariatna aranjeunna moal urang tiasa kieu lamun tanpa jasa araranjeunna moal ngalaksanakeun sapertos nu nembe nya cara melakai ngarumati alam ngaguar kabuyutan karuhun urang sadayana moal aya inspirasi karena teu hate siga kieu lamun teu pernah dilaksanakeun ku para sepuh urang sadayana. Nangan sepuh ti payuna kitu sami nya sebenarnya kitu kunaon langgeng abadi tatangkalarana sehingga nya dugi ka ayeuna tiasa dialap manfaat ku urang sadayana eta kunaon ku tartib cara pepelakanana mun dina wewengkon ieu hadena ku tangkal naon carana sapertos kumaha. Jadi ulah urang teh geus loba mau pohokeun kana tapak lacak kolot urang sadayana sehingga aya hiji kelompok anu ngarumati siga kitu kan aneh nya da dititeran ku Simkuring ketika nu kakedahanana ditinggalkeun teras dilaksanakeun deui sok aneh teu sarua jeung ilahar. Insyaallah Simkuring nuju janten sekres di kepala desa ku pangarsa almarhum sepuh Simkuring, guru Simkuring pangarsa Pak Haji Asari, buktosna ayeuna aya putrana panginten alhamdulillah pangarsa Pak Imam ngaluhan selaku Babin Kantipmas Desa Samida eta mudah-mudahan sing janten ngocor-ngucur ganyarana ku kasayan putrana ngalajengkeun perjuangan sepuhna. Amin ya rabbal alamin. Tah kitu panginten tugas urang ayeuna kantun naon atuh? Hiji pentingnya orang sok ayeuna kedah nikrih ngireuyeun ngarumati lian cai nu aya pikeun kabutuhan warga masyarakat. Ku cara kumaha tah nembe upami saurkan rahmat mah panoyogian apa namanya? Lamun cek bahasa ieu mah simbolis nu tadi ku Simkuring teu cukup ku simbolis eta mangga ieu nu sarumping ka dieu di dusun hiji, dusun 2, dusun 3 yakin ieu teh para sepuh jeung disepuhkeun ku warga masyarakatna. Ngan anu kieu mah teu tiasa dipaksakeun, teu tiasa maksakeun keun weh ku anu wehna hatena jeung alamna jeung Allahna teh senengah hiji ku sorangan. Muatan moal aya nu dirayu, moal aya anu dihiap anu dikupang bibita keun we sena berjalan ku hatena jeung yakin ka Allahna oge ka alamna. Manawi Simkuring nganjurkeun kunaon kedah ngarangesenal tos kaditu laan senal supados sinergitas jiwa raga urang
jeung ngahiji jeung alamna. Insyaallah ketika urang selaku makhluk di alam dunia anu diberi pasian kesempurnaan ti makhluk-makhluk anu sanes nya, upami urang geus sering ngadampal alam tanpa pake dadampal hahalang, insyaallah sinergitas urang sareng alamna bakal ngahiji. Nalika tos ngahiji pasti bakal masihat kamanfaatan kamaslahatan kanggo balarea. Kitu pentingnya ieu teh iseuning nu buktina urang ayeuna pangintennya mempertahankan kelestarian budaya adatnya oge panginten tentang keagamaan parantos dicontohkeun dituladekeun ku sepuh-sepuh urang sadayana. Kadua, urang ayeuna panginten mengisi seperti itu mengisinya, terus kadituna melanjutkan perjuangan para sepuh sadayana. Tah urang teh ayeuna teh keur jadi pelaku sejarah. Contoh pangresa ajengan tang di Sawah Tengah, Pak Kadus, Pak RW di Panyingkiran, di Samidang. Kita bakal dibaca ku generasi urang anu ayaan leh nu keur di SD keneh, di TK keneh, di PAUD keneh, gitu nya. Nah dibaca, tah urang teh bakal jadi carita. Mudah-mudahan nu dicaritakeun ku generasi urang pelaksana sejarah Desa Samida, pelaku sejarah Desa Samida ayeuna singkat caritakeun teh nu hadena ngarah urang ge ngocor ngecel didarwakeun ku generasi urang. Kitu. Harapan simkuring pangintennya tina selayang pandang ieu di ayeuna Kapayun Desa Samida anu mudah-mudahan rakyatna para pamimpinna sing kagolongkeun pamimpin anu soleh solehah amanah ngalaksanakeun tugasna. Harapan urang sadayana urang ayeuna tiasa neundeun miraweuy pikeun bekeleun anak incu putu buyut urang Kapayunna tong jumago tong umangkuh urang geus boga jasa laksanakeun jalankeun ku hate anu lillahi taala disarengan ku karidoan. Mudah-mudahan insyaallah lamun urang tos ikhlas lillahi taala Allah bakal nyarengan ka urang sadayana ku pagawean anu matak pimaslahateun dunya rawuh akhirat. Gitu nya. Mudah-mudahan gitu. Urang doakeun ku urang sadayana Pak Kades nu ayeuna sing dipasihan panjang yuswa tamat jabatanana amanah dina ngalasakeun pangbangunna luyu jeung ku kakuduana regulasi pemerintah atanapi teu ngajauhkeun kana budaya terutami tetep renggenep dina keagamaan nu diwuwuh ku urang sadaya eta agama Islam. Nuhun ka sadayana anu ngarasa aneh ku cara kieu nya ieu nu tiasa dugikeun mangga dugikeun nu teu tiasa bisi sapotong-sapotong tak kasugerna. Naon tujuanana? Nya. Da anu tadi teh ketika jelema melakai di solawatan di tutumulan pareto mah alasan selodongnya kohkon nu dicanakna teh kadang-kadang tutumulan heula di lembur. Ieu obrolan ti para sepuh. Rek melakna naon teh tutumulan heula di lembur teh. Terus ka dieu mau kentungan ayeuna mah aya apa? Karinding tah kitu supaya sinergitas antara manusia jeung alamna jeung makhluk-makhluk aya nu di sabudeureunana. Urang namihan ilmu kunaon melak caringin kamari 7 lain mautnya teu jadi si horeng masih keneh kirang ilmuna. Mudah-mudahan anu mah ku kesepuhan urang Kang Rahmat di mana-mana melak caringin kudu ditempelan jeung batu. Energina kana aya energina kitu. Mudah-mudahan tangkal kai anu namanya dipelak sing janten panoyagaan anu kahiji teras di sumber-sumber anu sanesna sing diteraskeun ku para kadusna, para RT-na, ku para tokoh masyarakatan gitu. Tah kitu ulah melakai di bismillahan jeung di sholawatan disengsirikeun kan aneh orang teh muslim. Nah, sim kuring ngagabung kana aleutan Kang Rahmat, Kang Asep Maher oge Kang Dadi di tahun 2011. Nepikeun ka disengsirikeun tuh di Depok tuh cenah geus ngabring deui grup kele. Nah, ngan untung sim kuring ngagaduhan uang anu bijak pangarsa wahdi. Tong sok disengsirikeun tinggal mangke buktina hasilna. Eta bijak. Sepuh anu bijak. Tong disengsirikeun kana lempang nu sejen. Jalan anu sejen ngalakukeun naon tong sok disengsirikeun. Bandungan ti manehna ngalengkah nepikeun ke hasilna na mere kamaslahatan kamanfaatan kumaha. Tah kitu eta sepuh anu bijak. Urang ge bareng kitu yuk urang eureun nya.
ngageunggeureurkeun atanapi mencemoohkeun kekurangan jeung kesalahan orang lain, urang ngaji kana diri urang, tadkiroh kana diri urang, lamun batal batur salah urang komo leuwih salah. Dosa teh terjadina karena kesalahan jeung kelalaian. Leuwih dosa nu ngomongkeun kesalahan jeung kelalaian orang lain. Nah kitu nya, insyaallah sim kuring yakin lamun warga masyarakat desa Samida seueur eling pikirna ka Allah, eling pikirna taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, teu mustahil desa Samida bakal jadi desa mandiri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Hade jeung gorengna pamimpin kumaha rakyatna. Lamun rakyat geus areling ka Allahna, rakyat sadar karena kepentingan interaksi jeung masyarakat ku karidon kahilasan, insyaallah di kemudian hari Allah bakal menakdirkan pimpinan anu hebat jang desa Samida. Amin. Jadi ayeuna simkuring kamartanku para sepuh dina hiji waktu bakal aya bupati di desa Samida. Amin. Aya nu sadeukeut Garut dibagi 3, Garut Utara, Garut Tengah, Garut Selatan. Geus deukeut. Sok dorong budak urang sena sakola, sena ngaji, sena masantren, sena kuliah, da eta sebagai sivitas akademi itu sebagai dasar. Sebagai dasar yang persyaratan. Saha nyaho 11 kecamatan di Garut Utara sehingga jajar calon dewan atau menjadi DPR di desa Samida khususna umumna kecamatan Selawi. Geus deukeut. Tah, mah saha cenah duka saha sana mah. Mudah-mudahan di antara nu ngariung ieu khusus warga desa Samida di kemudian hari aya nu janten bupati. Amin. Seueur anggota DPR. Amin. Nah, mudah-mudahan doa urang sadayana dina milang kala 143 ieu sing jadi keberkahan kanggo warga masyarakat desa Samida nya. Lamun salah meureun salah ucapan simkuring geus sepuh. Ngan lamun simkuring geus eueuh kolot mata salah kitu nya. Nah, nu dibacakeun ku kolot teh pangalaman aranjeunna. Ngan hampura meureun simkuring lain bade gara-geureuh mun saeutik ngageungkeun oh ieu kelemahan kieu kelemahan. Namun simkuring pangalaman amanat ti para sepuh-sepuh. Sami simkuring ge aya ti desa Samida teu darapon. Ya anehna kieu, ya anehna kieu, ya anehna kieu. Jeung panuhun ka sepuh-sepuh anu geus rada senior, bere kesempatan anu ngora. Budak ngora. Simkuring kapungkur kantos ya sebagai pemuda anu vokal. Cek bahasa sepuh muter nya si eta mah ngora tanduk simkuring ngajawab atuh mal kolot-kolot simkuring tanduk mah lamun teu dibere kesempatan ku para sepuh. Tah ayeuna urang bahasa eta teh ulah dipake da cek kolot ge pake bahasa pake ieu anu sesuai sareng kebutuhanana. Nah, sok barere kesempatan di Pasir, di Monyul, di Babakan Samida, di Panyingkiran, nu ngora bing-bing ku urang sadayana seperti ayeuna nyontokeun pangresa Mamat Sipayung, Pak Haji Rosid, Pak Haji Agus, sok nu ngarora diharareup di alajar khutbah, di alajar jadi imam, jeung segala macam. Ya. Mun tiasa mah punten, wajar simkuring ngeulung-ulungkeun pun di Cihasil. Di Cihasil mah lamun taraweh 2 jajar kabeh bisa jadi imam. Kabeh bisa kamilin. Dasarna pun uak tara nyarekan kanu keur gandeng dicelukan datang maneh ka imah ya amalkeun saminggu datang ka dieu bisa maneh nu kamilin. Jadi sakapeung jadi tukang kamilin jadi imam lajeng jadi tukang padlan jadi sadayana bisa sok da eta teh leuleumpangan anu hade termasuk ieu sumber kanyaho ieu didugikeun ku simkuring selayang pandang desa Samida teh sumberna pangresa Mamat Hasim, Mamat Tanjung, nu aya keneh ayeuna Mamat Cipayung. Ya, eta ti sepuhna obrolan ti Mamat sepuh diobrolkeun deui Mama Rauf ka pangresa ajengan Odin, terus kitu. Tah mudah-mudahan kirang langkungna dugikeun ku simkuring da simkuring ge jalmi nya, tangtos lepatna batan leresna, upami nu leresna sing kalebetkeun petunjuk Allah anu kirang sami hilapna da simkuring lain rekaman eta mah urang kahilapan ka alpan simkuring. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Sakitu anu tiasa ka pihatur anu kirang langkungna pangintennya kunaon ngangge subhanallah ar subhanallah teh maha suci Allah dengan segala keagungannya dengan segala kebesaranna urang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kakar sakang rahmat pangdereul di
Semangat. Satadana simkuring nyungkeun dihapunten ka Pulaceut Kang Maher Wali Sadayana Mayudan oge nyungkeun wili ka sepuh piri sepuh margi imah painten luang tangtosna anu langkung mundel aya di sepuh urang sadayana. Kalajengkeun hanca buaran tadi di Sirah Cai ieu nyoko sareng judul anu diabdi dina bilang kala Desa Samida dina taun ieu Guar Kabuyutan Ngarumati Lemah Cai. Upami ninggal tina sababaraha literatur istilah kabuyutan tepatos kaunggal dina naskah-naskah kuno. Enten istilah kabuyutan iwal buyut, poin buyut kantos kasarungsum, tapi upami kabuyutan mah rupina ieu tos aya lebet tina struktur gramatikal bahasa Indonesia, lebet imbuhan ka sareng an anu nuduhkeun sistem pengetahuan gitu. Sapertos kasamidaan, nah berarti pangaweruh samida. Kaci pangajian berarti pangaweruh ci pangajian. Dan kabuyutan teh tiasa dihartoskeun sistem pengetahuan patali sareng buyut. Nah buyut dina literasi lisan eta kaunggal dina papagon sepuh disebutkeun gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak, buyut teu meunang diobah, larangan teu meunang dirempak. Nu nya dinyakeun, nu lain dilainkeun. Upami nyungsi dina makna buyut tina hartos sistem pengetahuan, aturan hirup, norma-norma sosial, ieu nyoko dina naskah kuno disebutkeun dina naskah Amat Galunggung, disebut oge naskah amanat Prabu Guru Dharma Siksa anu anjeunna jumeneng di abad 12. Janten kalungguhan janten Raja Sunda anu harita puseurna di Bogor anu tos ngahijikeun antawis Sunda sareng Galuh. Janten ngahijikeun deui anu diwates ku Citarum. Disebutkeun dina naskah anu dimaksud deui mulyana kulit lasun di jarian batana Raja Putra beudang ku sakalih. Janten kecap buyut di dinya nyoko kana teks naskah kuno anu disebutkeun Raja Putra. Janten Raja Putra teh henteu bae nyoko kana nami jalmi oge ka patempatan. Upami dihartoskeun ke larap oge sareng kecap kabuyutan leuwih mulia kulit careuh di tempat runtah daripada Raja Putra atanapi tiasa dihartoskeun kabuyutan atanapi tiasa dihartoskeun tempat-tempat anu ngandung nilai penting dina kahirupan urang beunang ku bangsa deungeun, beunang ku bangsa lian. Enten sakalih teh dihartoskeun pihak anu di luar kelompok wewengkon atau bangsa urang gitu. Nanti harita dina konteks sejarahna patali sareng konflik atau kerajaan anu diantawisna salah sawios kumaha tiasa ngalemahkeun hiji tatanan kahirup masyarakat teh nyata dihancurkeun kabuyutan-kabuyutanana, nyata diperlemah Raja Putra gitu. Eta betulnya diantawisna anu mawi dina zaman kiwari karandapan sektor-sektor strategis dina kehidupan masyarakat, sumber cai gitunya, teras gunung-gunung, seueur hal lahan hubunganna sareng hurip lembur urang ieu di kawasan rupi-rupi motivasi painten investasi ya gitunya
kangge pengembangan pembangunan sasejabina. Tajetan upami nyeuna kecap kabuyutan, janten eta tos lebet pengaruh tina tata bahasa Indonesia anu asal kecapna tina buyut gitu. Salajengna dina judul eta nyebatkeun ngarumati lemah cai. Tadi sekedik benten di luar janten kecap ngarumati eta aya dina papagon sepuh Gunung Kayan, Gawir Awian, Cinyusu Rumateun. Cinyusu Rumateun Sampalan Kebonan, Pasir Talunan, teras Lebak Cayan, Legok Balongan, teras aya dataran sawahan, basisir Rumateun gitunya, basisir Jagaeun, teras laut Cagara Rawateun. Nah, janten kecap rumat dilarapkeun karena objek-objek ruang atapi tempat-tempat atapi wewengkon anu memang gaduh nilai konservasi. Jadi anu gaduh nilai pelestarian alam gitu. Tapi dihubungkeun sareng pengetahuan urang mah sok aya istilah tempat-tempat anu dipamalikeun. Atapi disebut leuweung larangan. Leuweung larangan. Janten judul ieu nu mawi anu janten dagasar dina kagiatan ieu nyoko ka liang cai gitu nya, ka sirah cai ieu larap pisan sareng kecap ngarumat gitu. Atantosna ieu janten pertimbangan anu kalitang pisan ageungna ti para bari sepuh naha judul ieu anu kedah janten pamiangan Desa Samida kangge medal di 2024 ka Payunda gitu. Katosna tadi hasil tina panyoreangan, hasil tina evaluasi gitu. Kangge naon nya teh kangge panyawangan. Tah panyoranganana lamun cek dina istilah sepuh mah dina raraga urang tepang taun teh aya narawas. Tah narawas teh tadi ngagelarkeun urang maparinan panayogian ciri hurip cai gitu. Nah margi dina kumaha urang ngawangun lemur aya dua hal itu janten pamiangan urang, janten urang kedah ngetang hirup da lemur, nyata nu sifatna kaparugian cari dinten, jadi kaparugian jangka pendek. Anu kadua huripna gitu. Hurip lemur aya hirup lemur aya hurip lemur. Tah upami hurip lemurna nyata panginten urang ditenan rupi-rupi hal anu janten penyangga, anu janten daya dukung, anu janten pangjurung desa eta tiasa mempertahankan kahirupanana, eten kedaya kahuripanana gitu. Nah, anu janten simkuring geus, mari judul ieu diauban ku desa. Eta biasa judul kieu ku komunitas nya, ku aletan kasudaan gitu nya. Tapi ima ku desa, hartosna ku perangkat pemerintah. Eta nu simkuring geusnya. Bagi judul-judul kieu biasana kapaguyuban kasundaan, ormas-ormas Sunda gitu nya, beubi diulem ngariung teh, ieu mah justru diwuwuhna ku desa. Imiten sekedik di simkuring upami patali sareng desa salaku bagian ti tatanan nagara. Dina naskah anu tadi disebatkeun Amat Galungkung, janten Prabu Darmaksiksa ngamanatkeun kumaha carana lembur urang supados tata tentrem ketaraharja, teras tadi teh moral urang henteu sarupi sareng kulit careuh nya, kulit lasun di tempat tuntah gitu. Dina alina terakhir naskah eta disebutkeun guna urang ala wiwirna Patanjala. Tajenten perintah anu nuduhkeun urang gaduh sistem pengetahuan dina ngokolakeun hiji tatanan sarira nyaeta urang diri sareng bangsana, kaduana tatanan nagara nyebeutkeun eta mah tadi teh kagiatan kolektif, kagiatan komunal gitu. Di mana bangsa-bangsa ngadeukkeun hiji kesatuan sebat nagara. Oke sebatkeun di dinya tatanan kabuanaan. Tajenten hartosna ieu
nyambung pisan saupamina nilai-nilai anu terkandung di naskah patunggung ieu janten hiji referensi gitu, hiji acuan bagi ieu mah lingkup kenegaraan, lingkup kerajaan, jadi bentuk pemerintahan anu harita paetan diadakeun ku kaluhur urang dina bentuk kerajaan. Tapi sarasna mah sistem kanegaraan urang mah karatuan nya. Eta beuteut ka payun urang sami-sami urang guar. Atuh nuhun Pak Kadis. Janten sekali deui anu janten kali simkuring judul ieu di bubuh ku pemerintahan gitu. Janten supados aya surupanana nya di atawisna ieu tiasa urang ngeunteung kana carios anu dikeun ku naskah kuno. Nah, janten Patanjala itu pemingan dina hartos naskah mah gitu. Pata ngaranna cai, jala ngaranna apia. Janten Prabu Darmaksisa harita salaku raja maparinan hiji peraturan raja. Pami urang apa itu peraturan presiden, tak kapungkurna peraturan raja. Nyata anu ngainculkeun ka masyarakatna supados ngokolakeun wilayahna sewang-sewangan nyoko kana hiji adeg-adeg, nyoko kana hiji ajen anu disebat Patanjala gitu. Nah, non wae anu diwuwuh ku Patanjala anu kahiji sebat di naskah kuno teh ongkoh-ongkoah. Itu ongkoh-ongkoah teh ciri alam di tempatna sewang-sewangan. Itu urang uninga kumaha bentuk pasirna, gunungna, lengko, blegok, gawir gitu. Teras didinya aya hal-hal anu ke nyurup sareng peruntukan gitu nya, anu ke diabadikeun ku sepuh teh dina nami-nami paleburan. Nah disebut Cipangacian, nah disebut Baeus gitu, nah disebut Cibeger. Eta teh ngandung hartos surupan antawis kahirupan urang sareng alam urang gitu. Nah disebutna teh ongkoh-ongkoah di naskah kuno teh. Anu kadua namina kagelisan. Nah kagelisan teh nyaeta kumaha nyurupkeun alam urang supados dina kahirupan urang teh tadi selaras, harmonis gitu. Nu mawi dina ajen kagelisan ieu sepuh urang ngademel hiji tatanan disebat tata wilayah. Mana larangan, mana tutupan, mana baladahan. Enten mana anu teu meunang ku urang di robi margi ieu tadi teh sumber kahuripan urang. Teras mana tutupan? Tutupan mah kawasan anu fungsina kangge pager supados kegiatan baladahan anu sifatna tadi kanggo nyoko kahirupan sawah, lembur, kebon henteu ngagadabah kalarangan. Bagi upami ngadabah kalarangan mah tantosna tadi naon anu bakal janten balukar kangge urang, urip urang tadi hilang gitu fungsina. Yang tawisna, naon resikona? Ajanteuna longsor, upami hiji urang kabanjiran, halado urang kasaatan gitu nya. Nah sementawis kan urang kedah ngajagi tadi teh siklus hirup urang gitu. Ajanteun sepuh urang tos paparinan hiji pengetahuan anu disebat Patanjala dina hamalan kadua namina kagelisan. Mung syaratna tadi kedah sabaheula, diaprak heula gunungna di mana, lampingna di mana, sirah caina di mana gitu. Eta mina ongkah-ongkah gitu. Tah kumargi incu putu mah, kumargi masyarakat mah tos dipaparinan unsur alamna, tos dipercanten ku Gunung Masegit Karembi, tos dipercanten ku Gunung Pangacian. Tah incu putu kuring nu ngawakilan tangtungan alam kuring teh tah panginten Pak Bambang salaku sekdes, Pak Kang Ian saya sebagai RW bagi warga sadayana, teh teh namina incu putu. Anu dipaparinan tadi tu ukur unsur gustina da tina daya hirupna wujudna napas gitu oge warugana kan urang teh ajining taneuh ti Cipangacian ajining cai ti Cipangacian kitu oge beureun sareng angina gitu ti Pangacian mata urang teh pemegang mandat hak gitu teu ukur dina ngelola di wilayah tapi tadi ngerumuskeun
pangaruhna. Hapunten numawi pengetahuan dengan anu dongkap ka urang sakideungeun tadi diancam ku yang berbeda sisa bagian dari kumaha maranehna ngararancang pengetahuan keur ngarubah tatanan urang kitu nya. Nyaeta ngalakukan penjajahan tadi teh ya. Sesa-sesana henteu jadi pangjurung pangonan urang. Kritik membangun kangge institusi pendidikan, kang institusi akademik gitu. Nu kiwari masih kene nyoko pengetahuanna ti bangsa-bangsa deuleu. Punten. Kirang kumaha di Citarum ngagunugna perguruan tinggi anu sohor sadunya. Sohor. Tapi ka kiwari Citarum masih terkotor sadunya. Ya. Simpuri ge kami teh dari dinya lingih dari Bandung teh gitu. Mata simpuri di leuweungan teh teras gitu teh. Tadi teh ngirangan ka isin gitu. Gitu. Tapi apunten aya wiwitan mah ti dieu simpuri gitu. Bawi pas aya ulama diteun ieu kedah ngajajab pun anak wisuda apa ciri-ciri patos we. Simpuri ngeroboskeun pun aki mah urang dieu gitu urang limbangan kaum gitu. Piraku simpuri meureun nya etang-etang beuteun tadi teh mohon kawiwitan gitu kalimbangan kedah diutamikeun. Nu abi pinten tadi tos sasaduan sasalu simkuring ngawagi-wagi tahu 11 pinten telata simkuring tos kedah mios ka UPI gitu. Nah, terakhir pinten dina Patanjala teh disebut tapa. Pinten hiji ongkah-ongkah, kadua kageulisan, tilu tapa. Ta upami tapa mah tos ngandung hartos aturan hukum. Janten kagelisan tadi anu janten rumusan pantesna lamun lamping terjali mah kudu leuweung tutupan. Naon bagi kage ngajaga tina longsor. Kaduana geuning aya seserepan di dieu teh. Aya lengkob kitu nya, teras aya sungapan cirah cai pantesna dasa atuh anu tiasa kademah mata air. Anu tiasa kademah sirah cai. Kalebet karun urang numawi gunung Sirahsai jeung Walungan mah lebet karena disebat teh peminde Patanjala mah ambahan kabataraan. Jadi ambahan anu memang ieu mah teu tiasa disarupaan ku manusia. Hukumna hukum alam gitu. Oh ieu mah kedah leuweung larangan, tapi upami ieu reksa teu bisa momean gitu. Anu terakhir itu namina tapa. Tapa mah norma-norma aturan-aturan tah ieu nyokona engke ka pamerintahan. Regulasi gitu teh. Tah kumaha supados yang cai anu sabudeureun pasir muncul ieu tiasa di rumah, alian tiasa ngajaga kalumangsungan hirup urang tadi teh aya disebut tadi huripna lemur atau napi sifatna teh panginten eta teh hulu dayeuh lah gitunya, hulu dayeuh. Nalika Guru Minda sang Patanjala Sakti bade lungsur ka Buana Pacetengah widih heula ka Ramana saha di dieu tetengerna itu Batara Guru. Tah, ieu hiji carios anu di wilayah Sunda gaduh kalebet di daerah Banten. Saduh ibuna nyata Sunan Ambu. Ku kersana Batara Guru Minda kedah lungsur ka Buana Pacetengah. Kaya naon? Tadi teh kage mimpin kahirupan di Buana Pacetengah. Lungsur di tepatan anyana nyebatkeun kieu. Di hulu dayeuh di Mandala Kasawiatan. Di hulu dayeuh di Mandala Kasawiatan. Dina areuy lain teuk-teukeun, dina cai lain inumeun, dina jalan lain sorangeun. Hartosna hal penting nalika tatanan kahirupan anu ngawitan kedah diwangun ku urang tadi teh daya dukung kahirupan huripna lemur. Tadi teh upami diguar ku tata wilayah urang mah eta disebut leuweung larangan. Kasawiatan teh katitipan. Eta istilah leuweung titipan, tapi leuweung larangan. Ku margi ngandung hartos tadi teh nilaina ageng langkungan batas-batas kemampuan manusia batas sok disebut Sanghyang. Ulah anehnya Sanghyang. Sanghyang Sirah pami Pulau Jawa mah ujung kulon Sanghyang Sirah, alas teras Kalomboyo Sanghyang Udal, teras di alas Purwo di Belambangan Sanghyang Dampal gitu. Kitu oge dina tatanan kahirupan urang anu nyokok kana Patanjala.
Numawi hulu wotan sebatna Sang Hyang Sirah. Da aya paripaosna sirah cai. Nah kanggo pamungkas di simkuring ngapuntenna panginten urang saeutik guar patali sareng kumaha sepuh ngaguar patali sareng sirah cai. Janten mata air dina kecap basa Indonesia dilarapkeun kana kecap urang supados tiasa kaguar eusina. Santuna diguar ku tilu kecap. Mata air disebat liang cai. Liang cai hartosna titikna. Mangke ke aya pangoruh kumaha merenahkeunana gitu. Janten aya mata air dina hartos liang cai. Liang cai disebat oge sungapan. Janten pami urang nyebatkeun hiji wongkon larap sareng kecapna oke bakal jelas maksana. Seperti simkuring misalnya meremios ka sirah cai Cipangajian. Upami nyebatkeun sirah cai Pangajian mah benten sareng urang bade mios kaliang cai eta benten. Jadi upami urang bade kaliang cai, bade kasungapan ka titik hungkul, janten ka titik hungkul kadinya hungkul. Tapi upami urang bade mios ka sirah cai berarti ka kawasan. Ka kawasan atanapi sebenarnya teh hulu wotan. Bade ka hulu wotan. Misalnya bade ka hulu wotan Cisamida misalnya wewengkon ieu ya. Da imah kan tos kolektif misalnya kitu nya. Bade ka dieu wewengkon berarti nitenan tadi gentong caina nitenan legok sasarapanana da uninga urang teh gitu. Teras tadi Marios sungapanana eta namina sirah cai. Jadi aya gentong caina itu aya sasarapanana aya titik kaliang cai. Angka tilu disebut seke. Rupina sabi di urangnya mun nyebatkeun sirah cai sok seke, ieu urang ka seke gitu. Nah, upami seke eta mah nuduhkeun kana tingkatan-tingkatan. Jadi sirah cai atapi mata air itu mata air anu janten alur atapi alor atapi nu janten aliran sungai tak eta aya tingkatan-tingkatanna. Tadina ageman sepuh mah tingkatan ti sirah cai teh kejoko ka 4 wilayah. Aya wilayah Walungan, aya wilayah Wahangan, aya wilayah Susukan, aya wilayah Solokan. Das, subdas, mikrodas, submikrodas. Tadina susunan seke eta ieu anu disebat dina istilah sepuh mah punten sasakadomas. Sasakadomas numutkeun ilmu ti bari sepuh ti Kanekes ti Baduy dihartoskeun tangkal alam. Tangkal alam. Upami urang ningali warugana tangkal di dinya aya batang, aya dahan, aya cabang, aya ranting. Tah filosofi tangkal ieu teh nyurup sareng filosofi tingkatan wahangan tadi. Tamatak Walungan, Wahangan, Susukan, Solokan cek dina dongeng munding lae di kusuma mah eta sebatna pusaka nagara. Hartosna Jimakacian ngagubrak ti dieu teh di mana? Ti Sungapan anu, ti Seke anu. Gubrak ti Cipangajian teh ka Cipancar nya. Kitu. Ka Cikuya heula terus. Ti Cikuya teras ka Cipancar. Cipancar teras ka Cimanuk. Cikuya mah ka Cimanuk geus 17 tahun nya. Eta kadang-kadang susunanna nya. Enten Cipangajian gubrak ka Cikuya. Kumargi sirah caina hilireun Cikuya. Cikuya gubrak ka Cimanuk. Nah, eta teh nabina seke patali sareng sasakadomas. Ketika pungur ke sareng bagi wargi ieu mah aya kekhasan gitu nya. Aya kekhasan gitu. Eta tantosa waktuna kedelah kuring teh. Mung garis ageungna upami sasakadomas tangkal alam pami dilarapan wilayah urang mah tah batang teh Cimanuk. Margi nyang hulu ka Tanggul Gede. Nyang hulu ka Gunung Mandalagiri anu di Malagiri eta nyang hulu Sanggiri anu gubrangna ka leuweung Sancang ka bae ka Sagara Kidul. Dumawi Gunung Mandalagiri keur urang mah tetengker nagara. Negara mana? Negara Nusa Jawa.
dalam mun dipotong ti Mandalagiri eta teh sawareh ti marugana Pulau Jawa. Nah, kubraga dieu nah tepang sareng buyut-buyut anu tadi teh tingkatan awahangan. Maki naon Mandalagiri teh gaduh sekeseler. Tapi ari Mandalagiri mah meungkeut Pulau Jawa tak gaduh sekeseler. Tanu ka dieu mah ieu mah painten ngawitan ti mana? Ti Sirung Gunung anu Kamojang. Janten wates antawis Gunung Wayang teh nyata di Gunung Kendang, di Gunung Kendang teh tah jadi nyabelah di wilayah Kamojang anu kadia janten Gunung Ageng, Gunung Haruman, Gunung Guntur. Terus nubat di Gunung Karubi.